Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, napakeun abdi nami abdi Sena Jessica Syasa kelas 11 TKJ 1. Hareuos keur idung teh nila. Ti barang kuring dihirupkeun dina rahim idung teh harita sayana kuring sawadina jadi makhlukna anu kudu syukur nikmat idung mangrupa janggeulna muara haripan matena pikeun umatna mu teu aya idung tinangtu moal aya kahirupan di dunia idung teh mediator antara matena jeung manusia. Kuring yakin rajingna yakin idung kacida wajana nalika kuring aya dina rahima komo sageus kuring gelar kaya ka dunya tangtu kuring dirawu dipangku dinangyena segala hal kadepan dikerutuk keur kuring segala kepuru geus teu jadikeun itungan ku idung ngagoi ngajalemkeun kuring kiwari mangsa kuring geus sawawa geus bisa hirup jeung neangan urip sosorangan kuring yakin kabajagana idung paripurna ku eta hal najan teu ditembarkeun ka kuring ka jalma-jalma kuring yakin idung teu weleh agul-agulan ka dirina anaking kiwari geus jadi jalma ekspresi baijana anu ta wates mangena tina hal anu teu sapira kuring geus jadi jalma ceuk idung tapi di dinten Minggu nu kalakung abdi sareng rerencangan saumah kedah ngademel keuh kanggo pacen kerja lelompok di sakolahan. Abdi Susi sareng Rani sasarengan minalangkah hiji kelompok di sakola kane abdi tos ngusulkeun kanggo ngademel kue bulu sareng rerencangan sadayana satuju kana usul abdi sabab gampil dipilarian sareng hargana teu awis. Isukna sagiran jam 4 sore abdi sareng dua rencangan abdi tos karungkumpul sadayana abdi Rani sareng Susi sarengan ngademel keuh teh di bumi abdi artos sadayana parantos disiapkeun samemehna kitu oge sareng perabotan masakna teu ngantos lami Susi sareng Rani angkat meser bahan-bahanna di warung nu teu tebi ti bumi sedengkeun abdi ngatosan di bumi sabari nyiapkeun alat-alatna teu lami oge dua rencangan abdi uih ti warung hayu buru urang geura langsung bae ngadamel keuhna bisi kabujung magrib abdi langsung bae nyarios kitu kue bolu teh dipadamel sasarengna. Libur tahun kamari abdi sakulangi angkat ka Bandung dina rangka liburan. Abdi sadayana angkat sapoe sagegeus nampi rapot. Dugi di Bandung abdi sakulawangi ngadatang tempat raramen jiga dusun bambu jeung kebun binatang. Sasageus bosen jeung dieras puas abdi jeung kulawangi mondok di hotel daerah alun-alun salajengna kaping 31 Desember abdi sakurangi angkat ka bumina pun ulah dibuah batu ngempel ngarayakeun wengi petasan taun. Abdi jeung kulawarga angkat ti hotel alun-alun kinteng-kinteng tabuh 5 sore wargi siun macet di jalanna dugi ka bumi pun uas pas azan isya. Kiten tabuh 9 wengi acara kiwatan maulum sate jeung belum ketan dicocol ku sambel oncom kembang api sareng pepetasan tos ngawitan rame tingkah barayana di langit endah pisan katinggalanna
aleresan bumi pun iya di tengah kota jadi katinggali jelas. Puncakna tabu 12 pas kembang api di luhu tideu harum nyalangan langit kota Bandung. Subna abdi Sukawangi sadaya mulang ka Bogor. Di minggu kamari abdi sareng rencangan ngadamel. Endok gulung abdi Ahmad sareng Asep sasarengen minangka hiji kelompok. Tugas ieu kaitung tagampil subab bahan-bahanna oge kawilang babari dipiringan sarange hargana teu awis. Abdi jeung Ahmad sasarengen angkat ka bumi. Asep dinten Minggu sore kanggo ngadamel endok gulung artos sadayana parantos disiapkeun. Samemehna kitu oge sareng parabotan maksakna. Teu pasti ngatosan lami Ahmad jeung Asep angkat meser bahan-bahan ka warung sedangkeun abdi ngatosan di bumi. Asep sabari nyiapkeun alat-alatna. Tau ku si lila Ahmad jeung Asep torojol uleuy ti warung. Hayu buruan urang geus mahe ngadamel ngadon gulung bisa magrib, cek abdi make nada nu rada tegas. Singket carita edok didadar ditambi bumbu-bumbu di tempat sajena teu jauh di abdi ngadar endok minyak goreng luluhurna katel geus panas. Ari geus kitu mah langsung bae eta ngendok nu didadar teh diasupkeun kana katel tuluy digulung-gulung make kai samodel tisu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.